Naon atuh bos, kunaon bos, aya naon bos? Tidak ada hujan, tidak ada angin di dinya mah bos, ngomong naon ieu mah jeung aya bahasa Persib selalu diuntungkan cenah ku wasit. Sia teu neuleuh basa lawan Dewa sia kamari. Hah, teu lalajo nya, nya moal lalajo atuh da sia mah bisi kapanasan atuh. Sia mah embung meureunna ningali Persib meunang, matakan sia mah teu lalajo, matakan ngomongna ngomong ciga kieu. Coba lamun sia kamari lalajo mata pas Persib lawan Dewa. Cik nu diuntungkan palebah mana eta ku sia. Nah meni rudet sia mah. Henteu mantan pemainna, henteu supporterna nya ari tatangga sabeula rudet kae gitu. Ari hayang-hayang teuing jadi juara mah sok we atuh sia teh. Maksudnya sok atuh gitu turutan sia teh boh dina pemainna pembelian pemain, boh dina pembelian pelatih, boh dina gajihna turutan atuh. Lain nurutan hayang juarana tapi kualitasnya masih standar bos, masih di bawah kita bos. Atunya moal bisa si kuda ku aing sia beb.